naon? Kemana pi? Kurang teh di versi abah teh. Kita neangan hayam hideung. Rek neangan kabeh kidul. Kedua kali itu. Heeh. Yang saha? Eta keur pagawe panggering cik si abah teh. Kalisihan payam hideung. Oh, anu gering teh ya? Heeh. Ih, geus bae kurang pangneangkeun hayam hideung mah. Benar, cing percaya. Bohong sih ah. Benar pi. Duit tawe pi. Benar? Heeh. Papi mah cicing we. Pokona nyaho ka imah we. Cukup sakitnya. Cukup pi. Awas sama bohongnya. Mau api, pokoknya mah api. Cing jong. Api balik ke api mah. Baik, kami neangan mah heuh. Awas sama bohong. Ayo pi. Urang balik heula. Dagang pi. Si api ayam hideung teh euy. Hese neanganna mending dibere endog we lah sarua keneh. Nu penting boga bati di si api. Tuh, mana euy saja teh nilai teuing mah. Hei, itu geuning euy. Ji, buru ka dieu, Ji. Buru. Pi. Pi. Aduh, Pi. Alhamdulillah. Aya Pi. Mana sih hayam hideung Ah. Kieu we Pi. Ayam hideung mah. Oh, pake endog we, da endog ge sarua. Endog. Hayam hideung Pi. Ane siapa rubana Balik ka mana? Tah, teh ayam ge sarua keneh eta endog. Nu hayam hideung Pi. Benar kayaknya. Bener Pi. Awas yang mana naon. Moal. Tapi nya, diheula Pi. Bener itu euy. Bisa ku nog hayam hideung. Kapilang cobaan ah. Mana budak teh euy. Gini yuk. Lis. Naon Pi? Ya ini mulai cai si Abah. Minumkeun. Beakeun. Tah. Di deui euy. Itu di kumahakeun euy, mau teh euy. Duh. Mending di kana tarang cenah. Abeh cager. Cicing samanehnya. Sia. Cager, sia. Tapi dikarangkeun. Abeh cager maneh. Heueuh Pi euy. Cager Pi. Cager nog hayam hideung. Mun ku hayamna. Leuwih hane. Cager Pi, cager tuh, cager. Oh, cager tinggal manehnya. Sagar kitu euy. Sudah orang mah si monyet pan tuh, si ence itu cager. Jeung berapa mangi maneh. Teh nekolin maneh teh. Tahu ndak orang mah teh boga kabogong hari api. Cager. Cager. Ayo di mah. Nekolin ah, sehat orang. Heuh atuh Jung, nekolin mah. Ya, Urang marek kieu we ah. kayak gitu mah. Sayang. Ulin Pi. Jung. Barala deui wae, emper. Emper. Alah. Aing yang kawin. Duh, yang kawin aing di dieu. Aing yang mendog. Ayang bubur. Ayo wes dak kumaha, geus bersihan daru ujian. Ayang bubur. Aduh.
Cigah situ please. Kunaon ya? Sampeurkeun ah. Hayang kawin aing tuh. Hayang. Kunaon situ please. Please. Istighfar please. Gua kasurupan budak teh ya. Istighfar please. Aing hayang bubur pokona mah. Ieu carana mah. Kudu ngakuan si Apih ya. Si Apih ya. Aduh. Aduh, itu please kunaon. Yuk. Yuk. Kunaon sih? Hayang naon euy? Tadi teh geus dibere cai kok ieu teh. Sabar. Sekulin teh. Ieu mah euy. Kudu dibawa ke si Abah deui. Ayo buru-buru gotong buruan. Nanaonan ieu teh, nanaonan ieu teh. Ayo sia. Ayo buru sia. Baik kita panggilan. Kalau segitu nengen sana nih. Siapa yang begitu? Oh, tinu naon yeuna eta da pantes. Orang kuih deh. Oh, cik, menang ajaran ke? Mana? Anda, kita pantes apa mengenai gini? Wah bener, mantap ya. Sugatnya tinu tanggal eta teh geuning katuk. Ah ini orang putih itu. Hayang andal. Naon sia? Ada pokoknya Siapa mah? saya api euy. Jadi kieu ieu budak teh kumaha ieu? Caina kumaha dinum? Tadi di imah ge geus dibikeun caina cakeul. Bisa disian koyak gitu. Oh, henteu. Lieur sering mah. Alam dibere dong. Si Hadi kita panggilin ayam hideung teh dibere dong. Geus kieu mah euy. Ayang kawin, aing mah. Mana eta bangga cai ka dieu? Ayang kawin, aing mah. Jangan segala bisa. Terlalu muka di dunia. Kanaonan sia ieu teh? Ayo mah cakeul ku jadi gitu mah. Cik cik pangusapkeuna pangusapkeuna eta. Ayo mah cakeul ayo. Ayo mah cakeul. Ayo mah cakeul yang kawin. Tapi ieu gara-gara hayang hideung tak sama ge. Cik kan Ayo kawin ayo. Ayo mah hayang kawin ayo mah. Ayo mah cek ayo mah cakeul teh gitu. Hayang Kumahan teh saya curi dia mah. Iya, semuanya. Yo, iya siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka sadayana. Alhamdulillah episode demi episode terus berlanjut di kancah TV Ribon. Alhamdulillah hatur nuhun Pak RW atas ngawidian. Tempatna di Kampung Cipurut nya Desa Mandala Mekar. Alhamdulillah Pak RW atas ngawidian urang tos beres episode selanjutnya. Jangan lupa pokoknya tetap di kancah TV Ribon, mudah-mudahan tetap kahibur baraya semuanya yang ada di mana wae, khususnya di daerah Jawa Baratnya. Pokoknya mah urang sami-sami tetap seserian gogonjakan bebarengan ya. Kancah TV Ribon, salam.